ulah kaget ya. Walah juragan Bima dulu itu balebat geus mere beja nanakeun peuting rek kagenti ku beurang teu hee si peuting ieu aing cing kalunu itu saha dunungan gitu ulah kaget cepot ulah kaget pot walah juragan Arjuna juragan Gatot Kaca juragan Bima menang beja tiba pamaneh cenah si Dawala aya di dieu sumuhun Vlad ayo geuingkeun Vlad geuingkeun sae gan kaula di dieu si Dawala mempelih dieu Vlad sareng abdi atuh ayo di mana si Dawala naina silaka si Dawala saha eta dewek lah gini jeung dunungan sia aduh mangga kalarasan pisan atuh naon sing buru-buru eling sia teh nada teu gelo kuring mah eta aing rek gagugat aing kumaha teh ai kuring mah cai watakna cai kumaha cai teh turun ti luhur gunung di mana di bendung kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampah leuh ngan aing ka babawa sia dunungan teh bararaeud pangijeng aing teh diajak seuri ku dewek berketut teh dulu biasana mah dunungan teh sok mere duit teh ieu mah henteu ana tuh mending ngarap-ngarap ting pamere kudu daek usaha jelema mah pikir serangannya umat ulah mamawa ka aing sia cing tanggung jawab ha cicing bejaan lowang gitu sia biasa nama sia nu sok digebrus teh acak kaget ulah wilujeng sumping agan ieu sarang saha di luar naik pulang di luar sumuhun semaka pihatur yuk pulang yuk meni anjing kene aya perlu aing sumuhun kapun bapa heula menang beja ti bapa sia cenah sia di dieu kan abdi mah ulah dicasana yuk yuk hai geus datang ieu aing sok kasima dulu semah kapihatur agan sudi aing dari mana ge mangkluk ngerakeun sia ngerakeun naon agan teh aing ditegor deuleu ku si Kakang Batara yen boga rakyat min sulah dek ngagugat sawarga tah ieu jiga aing jiga anu panyarekna ceuk aing oge kumaha atuh sia teh cicing kuring wani jabakseuna sanggup panasna umat ulah mamawa ka aing sia
maneh Wilujeng sumpingan ieu lah siap mangkading jago wungkul itu duh lah pereup geus dikekarakat deui itu lah umat teh dek ulah dibawa maksud siling masih lainnya dewek teh nyarek itu minang 5 menit ulah mamawa ka bapa ulah mamawa ka lanceuk maksud siling masih lain we heuh cicing heuh nyetak kitu aing ngocoblak teu bisi poho ngingetan aing ngingetan deuleu makanya jauh kawalungannya yang ngisinya gitu sawak ingin lu kaget kunirahan ningali kaget kunirahan ningali ingkang sampun prata ya Allah dawala astajinga kaget ku sumpingna ieu Bima Arjuna Gatot Kaca anu dina waktos ieu sami pamunteuna mesem nu taya papadana unirahangan dika semahaturan rawuh agan semahaturan rawuh bulan tah dengekeun sia teu paur junungan lamun geus ngagerem hartina teh deuleu eta teh geus teu meunang diubaran hatena teh menang beja aing dengekeun dawala samuhun sae selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tilu mudang dipercaya maneh rek ngaguga sawarga ku aing dianggap banyo da sia tukang banyo samuhun tapi beuki dieu ieu beja lain nganukur di dieu tapi geus nyebar Baladewa geus apaleun si Kakang Kresna apaleun nepi ka aing menang teguran mana tanggung jawab ngabingbing rakyat pajarawa panyarekna ku ieu aing dek nanyakeun bieu cikeneh nanyakeun ka bapa sia Semar Badranaya ceuk si Semar geus teu beudang dicarek sia teh dek gagugat ka sawarga bener nah ieu teh bener maneh dek ngagugat sawarga teh jawab dawala jawab doh ceuk aing oge aing nu ripuhna mah hate teh ieu di kamari di bejaan di mangkukna di minggu itu keneh di bulan itu keneh jawab bener apa teh salarasna makulan raras abdi teh bade ngagugat sawarga bener samuhun edan sia nanaonan sia teh wala nanaonan maneh teh wala menta supaya buru-buru cabut deui maksud jeung tujuan ngaresahkeun ieu teh provokator sia bahaya deh jeung boga tanggalan naon maka nyeureun ngagugat boga tanah sakumaha boga harta kakayaan sakumaha mana di sawarga ceuk dewek oge dawala jeung tibatan urang boga dunya piripuheun mending oge kieu pek pikir kawas nu boga tanah we teh kumaha ce entong boro nu di sawarga nu di dieu nu di dunya rek ditinggalkeun modar deuleu geus urang neangan tutut di sawah urang pasak bawa ka pasar isuk-isuk dikulak bayu
hayang duit mah deuleu sagala rupa oge tamatkeun ilmu teh sanajan ngurek ieu ilmuna ai tamat mah pan munang satolombong sapoe meureun jadi duit ulah hayang neangan untung tina enteng sia teh ieu teh ngariweuhkeun sarerea deuleu jadi we dunungan urang luntur wibawa komara ku hal eta cicing sia tuh cek aing oge da aing mah eleh atawa salah bener oge ngomong tidak disalahkeun wae aing mah gara-gara urang sarwana sia tuh jadi we disakompetaunkeun aing teh jawab naon tanglan ai tanglan mah teu aya maksudna tujuanna ngaguga sawarga abdi teh salarasna bade nungtut keadilan ka dewa na teu adil dewa salila ieu dewa teh hayang disemah-semah wae hayang dianggap pangeran sedengkeun ceuk pamadegan abdi dongeng bapa naon yen teu aya disemahkeun angin Gusti nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka sareng pangeusina abdi rek ngagugat teh nepi ka pelbah mana konsekuensi dewa anu disemah-semah ku manusia sabab loba manusia anu nyemah ka dewa kahiji kaduana Batara Guru teh loba teuing nepotisme ieu teh anu jadi dewa-dewa teh aranakna we wungkul kabeh teu mere kasempetan pisan keur batur kuha sakitu ieu keadilan teh teu stabil di sawarga maniloka teu merata katurug-turug ayeuna abdi keur engkak-engkakan digencet ke perekonomian harga nararaek untung abdi teu ngagarong oge tak kuha sakitu panuhun agan nyuhunkeun widi margi ieu hak abdi salaku rakyat kedaulatan sapinuhna di tangan rakyat abdi anu bakal ngagugat sawarga tong boros sia aing teu luas nu mawe meungpeung aya nu wani tong dicarek dagan maka pepene salilana kupang bibita sawarga jeung disingsieunnan ku kawasan Dradi Muka da abdi mah teu sieun ku kawasan Dradi Muka teu hayang teu embung abdi widadari nu mawi dina resan ieu panuhun agan ulah bade nyarek ka abdi upami agan nyarek ka abdi aya mamala nu teu hade sarua jeung nangtang sia nangtang kai sanes nangtang abdi mah era kucai cek abdi ge tadi aya kucai era sia mah aya ku aing teu di mana cai turun ti luhur gunung di mana di bendung kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampah upami teu dugi ka jucungna naon disebutna abdi dawala dek ngagugat lah kemana babari pilumpateun aing nya eta ku tenang na sia mah lalawora sia rek ngagugat sawarga teu lalawora nu lalawora mah kalong hees ngagantung lauk buruk milu mijah sia leheung lauk buruk milu mijah mah da bakal hirup kabeh eta lauk mijah milu buruk bakal hancur kabeh ngawakili rakyat sakabeh abdi teh rek ngagugat sawarga maniloka teh nyangan aing anu era antong isin agan mah ieu mendahak abdi nya aing bakal dituntut salaku pamimpinna eueuh pisan bimbinganna ka rakyat justru ieu teh ku ayana bimbingan agan pangna abdi rek ngagugat teh wong edan sia malik-malikeun ne da tutung teu dibalikeun mah ceuk abdi ge hirup
piraanan jadi tampolong jadi kekeset sia wani gitu kadewa dalam muntaya kekeset mah panginten ke tengah bumi teh kotor kan atuh hitung-hitung kekeset we abdi kurang ajar justru abdi teh kurang ajar pek atuh geura ajar deui kumaha carana dipaehan sia wae antong ngarepotkeun da teu dipaehan ku agan ge bakal paeh abdi mah eta si teh ngelawan bae aing nu katempuan mah goblok saja lamun kitu carana aing geus beak ka parasaran mangga hadieu sia hadieu podaran aing jahat pindah sarwana nah sidawala nepi ka kieu mamawa ka aing jadi kabawa we abdi teh nanaonan atuh maneh teh put agan juragan got kaca panuhune agan ulah nyenyak abdi da pangwarah mati abdi teh atos kasih monyong je dawala ceuk abdi teh tong kikituan sia teh nu aya we ulah urang leg-leg ulah mikir nu lain-lain kitu ngan teu beunang dicarek pisan malahan dicarekan ku bapa teh ngadon pundung di dieu cicingna geuning kitu ceuk dia ge ku bapa maneh ge teu ngaguguh henteu komo ku maneh komo ku abdi tak geuning buktosna aya ku agan ku tuang rama geuning kitu ngalawan-ngalawan ceuk abdi ge lain hayang nyahoan lana naon teh teh duka atuh ceuk abdi ge ayo kerja modar siap ayo pindah modar siap innalillahi wa inna ilaihi raji'un monyong sia teh cik aing oge aing bakal ka bawah wae udang sia nya di piwarang hudang-hudang abdi mangga ih sidawala aduh hebat sidawala bener gini dibuntang dibanting nepi ka eueuh tapakna cepot dan tenyo dulur maneh lah iya aing teh borok nyebut innalillahi bece kumaha malikeun innalillahinya dibanting-banting karena kai kada batu ora cece bencel ai cece bencel nya naonnya enggak apa Kang heeh boleh acan mudanya maksudna mah hebat maneh sanes abdi nu hebat ieu rupina tanda-tanda keagungan Allah teh kadieu sia lat kadieu sae mangga ieu aing boga keulang sandrakirana dibanting bae sae mangga bade dibanting bade dikumaha-kumaha oge Alhamdulillahi Kisayuna jaya di darat jaya unanu calik kisirah cai sangrat kemut putih bumi mengabaju mingkem mingkem muga-muga we sidawala cingena kekuatan nya tuluy ngabah didi sidawala ieu
Nya modar sia mangga kan iya modar teu acan. edan Alhamdulillahnya aja jam pendek mati. woi edan sia cek aing oge ngajedog tukangan belenggu Beledug teh ka banting aing. Duh cilaka jipo eueuh euy. Gus gek dewe di dinya sia Agana paling ditu atuh. aing atuh ngalehan maneh ngajajah pisan sia teh ka aing deh woi modar sia Teu acan. hebat sia Sanes abdi nu hebat. Upami agan tobros paningali ieu teh tanda-tanda keagungan pangeran kahebatan Allah teh eta. Sabalikna agan ayeuna eta gelang candra kirana teh keur naon? keur gagebug Saha nu kudu digebug leuwih ti heula? nya nu baong nu bedegong Saha heula nu bedegong teh? Lamun urang nunjuk ka batur ngan hiji curug mah ngacir tapi nu tilu mah malik deui ka anjeun. Sabenerna mah nu bedegong mah anjeun. bedegong naon aing Geuning tega maehan abdi rakyat agan. Ai agan dijadikeun teh ku saha? ku rakyat Nah, maksud agan pangna ayeuna geus jadi kieu jadi ais pangampi keur naon? nyata sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat Nah abdi menderita ngadon di kekayak. Coba gali. Jadi nu bedegong teh abdi atau agan ieu teh? Mendem. kalau nggak heruyan Sidik sia mah jelema keur ambak di heureuyana tuh. teu mati gelang sandra kirana Palai mati. iya Cenah matuh berapa? Lamun palai mati mah cenah matuh ulah nepi ka motah teteh teh. Da mati pisan mah lain digebugkeun ka batur tapi gebugkeun kana diri sorangan. Gelang hartina buleud kirana caang, candra bulan kirana caang. Lir caangna bulan tanggal 14 eta hate teh ulah geuneuk ulah meleukmeuk. Bangblaskeun. Bamblas angine. Weser cicing sia jadi buleudkeun tekad dina jalan anu luyu. Ulah make jeung kaitu jeung kadir. Ulah aya gantar kakaitan oge caangkeun hate lir caangna bulan tanggal 14. Sanajan caang bulan teu panas istuning mawa tiis kasadayana. Jadi tiiskeun hate sorangan ku diri sorangan. Jadi ieu gelang candra kirana teh gebugkeun kana diri sorangan. tenyo ieu naon Naon? kukupan sanaka ditusuk sia ti korong tobros ku aing kuku ku aing Mangga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ati putih cahya herang nu herang sabdaning Allah hurung mancur indah tulah nun Gusti nedak kamatihan nu ngadegna tungtung ati pinah kasidawala hurung taning damar hurung moncorong taning sarenge ka dia bulan 14 cang padang narawangan. Allahu akbar Allahu akbar. usuk sia we Cob woi modar teu acan. Alhamdulillah. Wala salamet siling euy. Nya jajampean aing mati. wih modar Teu acan.
Iya seket kuku tapi teu abus teu mati kalah ngampul. Palai mati Iya. tusukeun kana diri sorangan. Ai pansa teh 5 kukuh teh nyata panseg-anseg teu ngut kalinuan teu gedag kaanginan istiqomah ceuk kacamata agama. Sabab eta nu 5 teh sahak jeung sakawajiban. Belet. Najis euy. Kumaha? Ulah kaca terusan geus sama dieu. Bakal pedit tadunungan deuleu. Moal dikiriman sia harta kakayaan pek. Dek kumaha? Dawala abdi rasakeun ditembak sapoe aling jauhan-jauhan. Wala. Bileyan misi paeh seuing. Aing mah da burung palung podoge oge sia ti dulur aing. Bedegong ku bedegongna tetep we nya da moal kahalangan ku kieu aing nya mah daek teh. Heueuh haling ka teu jingkah sing jauh. Bisi eta dina hate samat aing 3 kali. Heeh, ka itu nyingkah. Sama cai. Bawa-bawa di si monyong. Dawala Arjuna tara salah karena sasaran di mana nembak Aji Sriweda dan Nurwenda Sri Nurwenda. Panah arukit sakit cing balasurna tina gonewa dilepaskeun ku Arjuna. Dawala teu nyingkah sanajan bari salengkah. Kumpul ngagugat. Kasawarga Maniloka. Padahal inventaris teu di mana negara aya nu ngajajah kakara ieu kaluarkeun ieu madar rek dipake maehan rakyat sorangan. Teu apaleun yen kedaulatan teh sapinuhna di tangan rakyat. Waduh eta si monyong dulu nepi ka refleks panah jalan 300 atuh siur pet jepret katewak mode dewek newak papatong keur budak ieu teh. Mangga agan cing langkung ti kitu. Dawala hebat maneh. Teu sangka eta beureun anelan teh kakuatan. Aya naon deui agan? Cangcaya kene aing. Naon?
boga ilmu naon sia teu gaduh ilmu naon-naon abdi mah diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan boro-boro ilmu ieu ge diri sanes nu abdi ai kitu mah samohon teu naon-naon abdi mah cikan hayangnya boga ilmu naon sia pikeun ngalumpuhkeun aing supaya aing leuwih percaya kitu iya leuleus gan wis jelema gede ti bobot mending ngampul aing duh coba di kumaha teh euy tadi kumaha gan sebot da lulus aing tuang heula tuh heureuy jadi cabok ke aing aduh maunya nu lulus nyabok cicing tong diheureyan cicing di kumaha teh nyong euy kumaha gan aing percaya ulah percaya aing jig init kasawarga kan ulah cek aing moal ngalibatkeun nu sanes abdi mah palai damang hayang saha nu kagungan damang teh Allah percaya teu ka Allah percaya sok penta kanu kagunganana iya pangeran kula Allah kaula menta cager tong tarik teuing da Allah mah teu budeg mun hayang kadenge ku umum iya dina hate we Gusti mah maha uninga bujang hinga kana lengkah wujudna manusia kana utakna ati uningaeun ai syaratna bersihkeun mana bersihkeun hate bersihkeun teteh teu dijabah teh kotor keneh teteh frekuensina teu akur gelombangna sok asup kana gelombang kasucian kontak jeung nu kagunganana asia ilmu naon teh euy laduni bos teh kadang ngadenge aing mung jeung kontak kieu naon cek udah breaker teh iya nya teu kudu ku abdi dawala inget aing kana lalampahan aing keur neangan jati diri basa aing neangan aing di tengah samudra nepi ka aing panggih jeung diri aing sorangan saeutik papatahna teh lintang ti eta bersih hate sumuhun hampura aing dik balik wilujeng kumaha kakang pecahkan ku sia kitu adina nanya kumaha cenah kakang aku siapa pecakannya gitu ai ku kitu teh mah heueuh kudu kurasa ku diri sorangan atuh ulah cenah ngadepek ulah beja dawala abdi cikan teurak ka kaula naon maksana hayang nyahowe pecahkan ka kaula nya moal teurak ai bersih mah agan upami agan dek ngalanyawa abdi tah pasti nya ngarti kaula yo dawala ieu juragan Gatot Kaca iya kumaha nom cing sok hayang urang adu jajaten heula jeung kaula naon teh manya juragan Gatot Kaca ngajak gelut karayatna apaan agan teh teh keur ngabing-bing rakyat keur ngabina rakyatna ngajak gelut abdi naon maksana teh hayang nyaho we kekuatan maneh ulah juragan Gatot Kaca mah ahli usik
ahli usik mau kuat bisa ulin nama nya ajianan loba pancabraja teh Braja Musti banyak kalau naon teh loba di kajun teh na teu isin agar ngajak gelut ka abdi dina meunang na oge na moal aya bandera bisa ngelehkeun abdi pantes si Dawala eleh ku Gatot Kaca da si Dawala tapi lamun Gatot Kaca eleh ku Dawala genyeleung tadunya sabiwiri hiji tadina koran isuk ngajeblak Gatot Kaca eleh gelut ku si Dawala luntur wibawa Komara Agan cing sok aya misalkan moal abdi mah tarari ributan lamun diserang narima serangan aya hak abdi pikeun bela diri ye sore jeung nangtang goblok teh rasakeun dulu Pancabraja Braja Musti Braja Kapal Lamatan Denta Wisesa Sabta Perungu Bajiring Tapangnala tolong iya anjir nah heboh sama ka aing dulu bukan ngapuri nyai gitu dulu iyo aur aing dia Braja Musti Braja Kapal Braja Denta iya waduh Sabta Perungu Bajiring Tapangnala iya hebat dola leles Allah wah dola nah meni maksakeun teuing anjeun atuh leles cicing atuh aduh hebat dola euy gimana sih teh menang ilmu kitu deula ti bapa lain lamun ti bapa ayeuna aing dek ngagugat ka kolot kuduna mah anak panggede da heula teh nu kitu teh bisa jadi euy ti pasantren si Dawala teh Abah Didi sia nya nomor eta teh sok deh kumaha sia kumaha kan ampun dola ulat ampun iya maksadagan kumaha enak hayang cager damang atuh oh eta tapi kasakiduh matu sakecap nyata hebat maneh dola ai kitu Pancabraja Braja Musti Braja Kapal Lamatan Denta Wisesa Sabta Perungu Bajiring Tapangnala teu mati iya cek abdi ge kumaha ieu Rusia leulah eta mangkaning juragan Gatot Kaca teh lamun neungeul kana batu oge jadi kora tuh Braja Musti teh ayeuna ka si Dawala nepi ka teu kere-kere da ulah kumaha teh ilmuna teh euy oh cing dola abdi mah dek naroskeun we iya abdi mah hoyong asli tenggelan Gatot Kaca na kumaha iya Gatot Kaca teh kasohor kaciluka karangewo kaloka kajana pria kajamparing angin-angin kakoncara mancanagara Gatot Kaca jago naon jagona Gatot Kaca teungeulna Braja Musti Braja Kapal Lamatan Denta Wisesa Sabta Perungu Bajiring Tapangnala iya ari aslina Gatot Kaca kumaha geuning mati teh maka Braja Musti mati teh maka Braja Kapal Lamatan Denta Wisesa Sabta Perungu Bajiring Tapangnala ari aslina anjeun kumaha leles Allah tah aslina mah kitu rokrak anjeun teh Allah doala umat teh dewek meulah disebut leuleus we dik mah hayang kena heuras aing demi Allah nya oh umat doala apa aslina Gatot Kaca iya ta eta teu daya teu upaya
dayana upayana nu saha eta saha sih nu saha teh daya teh nu saha teh upaya teh di hadapan Allah mah eueuh Gatot Kaca jeung Sidawala tapi sarua rekep deng papak sarua tepangkat tecacah temenak tepangkat tekuring sarua di hadapan Allah mah kuring jelema anjeun jelema anjeun makhlukna kuring makhlukna sadarajat pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwugah kabeh kelas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kumaha geus kitu ayeuna waduh dola mana hayanya usik Braja Musti teh anu dipake agul ku anjeun teh nu dipake sombong ku anjeun teh mana nu rek disombongkeun ku anjeun mana nu rek diagulkeun ku anjeun teh nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku anjeun aduh dawala yakin kaulah teh dayana upayana ke kagungan Gusti nah atuh dipake sakama-kama pangrasana teh nu anjeun Braja Musti teh Braja ka apa teh dipake anelan teh dipake amis buah gintung teh nya sok damang aduh dawala kaulah teh daya teu upaya geni manusia cing mana manusia teh ieu mana ya iya dadana tama nya iya sirahna tama nya euy panona irungna aya ge ceulina leungeuna sukuna ya ai manusana di jero mah aya ge waduk di jero mah jantungna bayahna atina pejitna wadukna sungsuamna tulangna ai manusana waduh mana iya borora ka Allah sia kana diri sorangan geus teu nyaho ye dola dunungan teh teu aya eueuh dunungan eueuh pawongan di dieu mah mana nu rek diaku ku sia teh aduh dola lamun kekeh anjeun nepi ka pemahdinya bakal luntur wibawa komara anjeun selaku angkatan bersenjata negara di mata masyarakat aduh mana manusia teh nu matak realisasina tidak manusia teh nyata peri kemanusiaan nyahan dedehan ulasan asihan buktikeun atuh ku anjeun borona nyahok ka pangeranana ka diri anjeun geus teu dikanyahokeun aduh ampun dola mana atuh manusana hayang pangih ieu hoyong pangihkeun heula ye tarucing naon kapal tilelep ka langit kuya paeh katiisan pireuk mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega putri geulis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh urang init itu geus nepi samping batik tetungtungan diketek teu dipihane diseuseuh teu baseuh dipoe teu kalangkangan naon jig PR pangih datang deui ka aing aduh tanyakeun ka nu nyaho can pangih ulah waka datang ka dieu tobat aduh dawala dek milu ka sawarga mah ai nempok ieu mah daek aing mah
lain nepok ieu mah daek aya ngamilu piduiteun wungkul teh euy si kudet teh heeh pada hamun peres bete dunungan teh dieu nyeta ulah teh boga tekad kitu teh paniatan teh goreng we matak teh dijabah-jabah oge mun teh kitu da si eta mah piduit teu sangka da wala euy dah deui lamun kitu eudeuh ah milu ah tadi memelang aing teh sungguh-sungguh melang aing teh teu sangka nepi ka kitu euy sabaraha peuting siling di dieu teh nya tapa di dieu teh tapakure terus kuring di dieu erek ge moal ya ngan aing puasa teh teu kuat euy mah jadi ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian urang hirup di dunya teh meunang pancen pikeun ibadah moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah jadi siling nih kabuat ka sawarga teh ka dewa teh naon ku hayang di dewa-dewa wae anu akhirna poho kana jati dirina hayang disemah-semah wae tapi loba pan jelema nu nyemah ka dewa heukeun mah eta mah urusanana ngan kuring mah ka dewana langsung dek nanyakeun naha dewa teh nyaho teu ka pangeranana kitu silingnya lain Batara Guru Allah teh kade eta mah makhlukna keneh tapi ayeuna dina waktu ieu Batara Guru teh nepi ka hayang disemah-semah di dewa-dewa ku sararea euy ku kitu teh mah euy kumaha coyna kuring dek mancat ka sawarga dek milu we tuh hayu we ngan wayahna lamun milu ka kuring kudu daek capekna kudu sanggup laparna jeung hanaang nyata aing ulah hayang seueuh he memilu teh aing mah anu penting aing mah beuteng seueuh irung ngebul sakumaha kitu mengalaman sangsara aing mah pokona mah aing mah yang cukup we lah turun rezeki ulah rezeki ke mana-mana ge dawalan saha ulah kaget lah Gusti Batara Kresna sia Allah mangkana eta mah deuleu cicing nah meni keuna wae ku sieun si eta mah jelema mah ulah sieun komo wani cicing gemlangkeun hirup teh coba ulah kaget ieu kaula ulah kaget tawala semah haturan rawuh Gusti Batara nuhun semah haturan rawuh agan nuhun poe cager sae urang menang beja kula teh tawala sumuhun bener maneh dek ka sawarga sumuhun heug kaula ngarojong kana pamaksudan maneh ngan kaula rek minta tanggung jawab maneh heula sae bieu cikeneh nepungan bapa maneh cenah maneh aya di dieu Arjuna Gatotkaca ti dieu sumuhun sareng Gusti Bima papanggih jeung kaula di jalan kumaha dararamang di negara Dwarwati juragan Padmanegara Raden Syama cager pot nuhun bulan ari mah kireng gini hirup teh atung keneh wayahna da teu daek usaha nu sejen dagang bangkrut wae abis teh karena naon-naon dia bangkrut teh sareng bangkrut kudu apal heula ilmuna atuh da wala dagang layangan lapure hala liber Sang Nalendra Prabu Batara Kresna sampun dumugi dateng ngarsa pun nirahangan dika dawala
abdi Gusti semah aturan rawuh bulan sumping ka tempat anu kieu kersa rumpaheun nuhun pot dawalat nuhun cager maneh sae bulan nuhun sareng saha kaula nyorangan aya pikeun saeunaon pulan aya hal-hal anu bakal ditepikeun ngeunaan abdi bade ngagugat teuing bener sumuhun dawala abdi dek kasawarga sumuhun iraha ayeuna pulan kaula dek nanyakin jalma nu bisa asup kasawarga teh nu kumaha nyangakeun weduk aya di Ratu Gagah aya di Menak abdi mah moal bade ngalalangkungan jalmi miskin jalmi heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya miskin ku harti tuna pangabisa jauh ka ngabogaan ilmu ai taeun sia masuk kekepehan pepaehan teh kidunya bisi maneh teh nyaho bisa na jelema abus kasawarga teh jelema anu geus biksu-biksu apa biksu-biksu naon pulan manusia anu geus bisa ngajalankeun real kamanusaanana sumuhun di mana ngahutang tara ieu make teu mayar di mana nginjem tetep sok mulangkeun di mana katalatahan sok ditepikeun jeung salila mang melangkeun ka maneh lain suudon lain nyangka goreng ka maneh lain nyangka teu nepi sumuhun ngan dina lebah dieu mang melangkeun teh naha maneh geus nepi ka lebah dinya jadi manusia geus naon tah maneh nepi ka lebah dinya tebih kulan jauh sumuhun aturna ka ayeuna wawadianan maneh rek ngancak ka sawarga tah eta dulu dola lumatak sing hati-hati leusnya ngade kudu sacekna nila sapasna teh dieu dupi syaratna hoyong jadi manusia kitu kumaha ulah jauh heulana maneh mah boga kolot anu ngaran Semar bisa maneh ngahartikeun Semar timiti wujud timiti ngaran nepi ka wujud jadi maneh asal bisa ngamalkeunana heulaanan kaula dek nanyakeun naon hartina Semar bapa maneh we sumuhun Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksikan hade jeung gorengna alam alamana anu kudu disaksi ku anjeun heulaanan diri sorangan margi dina diri sorangan oge ieu teh para ahli teh seueur di antarana ahli ningali panon ahli ngadenge ceuli ahli ngameu irung sareng sajumlah anggota badan teh ahli wungkul tah heulaanan geura raksa jeung riksa para ahli nu aya dina wujud maneh nyaeta saarah jeung satujuan nunggal dina rasa nepi ka hartina wujud Semar teu make baju naon Semar buligirna teu make baju teh lain hartina teu boga tapi dijual cicing nanakeun buligir Semar teh hirup di dunya teh teu ngagaduh-gaduh diri sasampiran awak sasampayan sabab datangna ka dunya buligir balik oge bakal buligir deui lakot jitu munapuroda ngali gincing
mulih ka anjeunna teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup. Kumaha cukup. Ai kuncung hartina jadi di tengah-tengah dina mun-munan. Naon hartina panteng kanu kagungan abdi-abdi sadaya oge istiqomah dirina. Anceg panceg teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan. Cicing dina hiji akidah ulah dikeluak leok, akidah ulah ditukeurkeun kana supermi. Sabaraha hiji jumlahna kuncung Semar aya oge nu nyaurkeun 360 lamar aya oge nu nyaurkeun 88 lamar. Nu mana nu bener duanana ge teu lepat. Naon sababna? Margi 360 jumlahna 8 88 jumlahna 8 kene. Contona 360 tilu genep kosong dibijikeun tilu jeung genep salapan jeung kosong salapan. Ayeuna nu nyaritakeun 88 leres keneh. Naon? Salapan sareng salapan 18. Ari angka 18 teh hiji jeung 8 ari hiji jeung 8 teh pan salapan. Waduh. Nu margi angka salapan mah kulan dicana ka itu ka dieu ge balik deui ka salapan. Contona hiji kali salapan 2 kali salapan 18 hiji sareng 8 teh salapan ari 3 kali salapan 27 ari 2 sareng 7 salapan kene 4 kali salapan 3 genep ari 3 sareng genep salapan kene 5 kali salapan 45 hari 4 sareng 5 salapan kene 7 kali 7 cicing da eueuh salapanan teh mah ai heueuh sok newo-newo wae si pegek mah geragapkeun Bandung bade bukan wae deui kulan ari Quran teh seueurna 6.600 genep ayat. Genepna aya 4. Genep kali 4 24 sabarajud aya Quran 30 aya 30 jeung 24 54 aya 5 jeung 4 salapan kene. Heuh yang gorengan tekang salapan. Waduh. Nu mawe eta Quran teh pituduh. Mana nu dituduhkeun ku Quran? Heulaanan ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang. Nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan. Contona nuduhkeun ka mana? Contona nuduhkeun kana diri sorangan, yen dina diri sorangan ge aya liangna salapan. Liang manusia teh aya salapan. Di antarana panon 2, irung 2, opatah, ceuli 2, genep, sungut hiji, 7 nya dihanap 2 liang deui. Oh bool ye euy. Cicing. Bisa dikajerokeun deui tiasa. Contona hiji panon jeung awasna, 2 irung jeung ambeugna, 3 ceuli jeung dengena, 4 sungut jeung ucapna, 5 ati jeung pikirna, genep saraf jeung rasana, 7 leungeun jeung obahna, 8 suku jeung lengkahna, ka 10 tunggal ngawujud nyata wujud jeung hirupna. Jero sudah wala euy hebat pasan. Dewek rek pasantren ge mah. Nya atuh aya kahaya. Aya kanya daek pasantren. Ari nafsuna ge kitu. Di antarana amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah jeung kamilah. Ngan sikna nyaeta dina baliyah jeung nuroniyah 10 tunggal teh. Basi monyong euy.
Yuswa nabi genep tilu ay genep jeung tilu teh pasarapan heueuh cicing deui anu salapan nya anu genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat teh disingkat jadi surat Al-Fatihah disebutna Ummul Quran tungtungna in aya salapan buktikeun alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin kasalapan kasapuluh nu macana waduh eta si onyong disingkat deui eta Fatihah teh jadi surat Al-Basmalah aya kitu bismillahirrahmanirrahim teh aya salapan engang buktikeun bismillahirrahmanirrahim kasapuluh nu macana disingkat deui eta bismillahirrahmanirrahim teh jadi ba sin mim jadi tilu teh moy buktikeun netekan ucap jeung lampah B sin mim sumun ai B na bariul baroya ai sinna satrol atoya ai mimna mutil atoya naon ari bariul baroya nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun ari sinna satrol atoya naon nu nulungan jeung nu ditulungan mimna mutil atoya hartina nu mere jeung nu dibere kurunyung katerangan wanah nu aqrabu ilaihi min habli warid urat beheung jeung beheungna masih kena aya antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui buktina dina nu mere jeung nu dibere buktikeun sok geura mere udud kana sungut contona kaula udud tah saha nu dibere sungut aya nu mere leungeun geuning nu mere jeung nu dibere teh anjeun keneh saha anjeun teh nu sabenerna anjir dek karena tidak nu nulungan jeung nu ditulungan contona sok gagaro minangka saha nu digaro dada nu ngagaro leungeun geuning nu ngagaro leungeun nu digaro awak nu nulungan anjeun nu ditulungan anjeun aya naon dina anjeun teh jeung saha anjeun teh nu sabenerna da disebut kresna teh ceuk indung bapa aduh saha anjeun teh nu sabenerna nu rek diaku ku anjeun teh saha jeung mana nu rek diaku ku anjeun teh dawala abdi nun prak buktikeun dina amal sumuhun sae kula dek balik jig doakeun cing salamet ngarti kresna mah ai bima mah teu ngarti jo jebet-jebet teh neungeulan oh ta eta dasar keimanan katakwaan teh deuleu nya mata kajadikeun pamimpin teh kitu tanu iman nu takwa da ceuk dina agama oge ceuk kacamata agama he nu iman umat maneh ulah ngajadikeun pamimpin di dunia ieu pamimpin sanajan dulur maneh bapa maneh ulah warga maneh ulah wadat maneh emang maneh alo maneh jadi pamimpin ulah dijadikeun ku maneh sahingga eta jelema masih keneh micinta kana kakupuran nya lamun dipilih ku maneh eta nu kupur sarua goblokna antara nu milih jeung nu dipilih sajadi gitu jeung mata kudu gagugu kana omongan aing teh sing ai dewek ngomong teh dengekeun ku si aing mangga Raka Prabu mangga nya ih ilmu mah kudu terus
sanajan nepi ka negeri Cina dengan ilmu terus kulantaran Cina loba di urang di dieu we heulaan tanyakeun bag-bagan ekonomi teh kumaha carana ekonomi teh ulah dimusuhan ku urang nya da dulur urang teh ge nya tak kitu deuleu masalah ekonomi urang teh kudu nyaho naon ekonomi supaya sesuai ekonomi urang teh bari kitu terlenteng ini ekonomi sesuai satu nama nih aduh ampun meni percis dadaganan ge kieu pisan anu penting otakna deuleu hayu atuh rek milu ka sawarga tapi ulah tuna tina tatali karuhun urang mipit amit ngalak mentah heula kan jadi kolot urang mentah restuna sanajan kolot teu ngawidian urang tetep urang hormat urang mentah idin doana sabab naon indung tumurahayu bapa tangka darajat lamun hiji anak dorakati indung ti bapa lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai mata pusing anu niup lir hirup cara gamparan awak ditincak beung dicekek paling untung mangih kokotor eta dorakati indung ti bapa geus bejeuna jadi ustad sering mah nya ayo atuh tina naon lah 6